Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murang kali sadayana panginten dinten ieu urang sadayana bade diajar pangajaran genep. Sate acan kana pangajaran, hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan. Istidah dan sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, urang sadayana bade diajar pangajaran genep. Di mana di pangajaran genep aya nyaritakeun gambar. Mangga ku hideuk buka halaman 67. Didinya aya gambar anu kahiji, Nini jeung Aki nuju nyawah. Di mana Nini jeung Aki? Janten patani anu sok melak pare ngahasilkeun beasnya. Aya nu kaduana deui gambar salembur teh nuju bebersih. Di mana urang bebersih salembur teh biasanya sok dinamian kerja baktinya. Nah, bebersih teh supados lembur teh bersih, sehat, asri tur nyaman ku urang sadayana. Gambar anu katilunya eta aya murang kalih anu nuju meser baso. Urang sadayana sebat we Toninya. Toni nuju meser baso. Di mana Toni teh meser basona teh di jalannya Kak Mang Baso. Mangga ku hideuk lajengkeun buka halaman 68. Didinya aya 3 murang kalih nuju ngalojai. Ngarojayna teh di walungan. Didinya oge aya kakus tempat panti BAK atanapi BAB nya. Walungan eta caya oge sok dianggo nyiseuhan ku warga sekitar nya. Sareng gambar anu salajengna nyaeta Aki nuju panen. Di mana panen pare anu dipelaknya. Biasana tina pare eta teh dijanteuneun beas digilingnya atanapi dihele. Anu salajengna ibu bade ngawi eundeuk-eundeukan. Hideuk regepkeun ibu nuju ka kawi. Eundeuk-eundeukan. Eundeuk-eundeukan lagoni menang pecang sahiji. Lepas deui ku Nini beunang deui ku Aki. Eundeuk-eundeukan cangkuang bale Bandung Paseban. Pecang Pa Ujang lepas deui ku Akang. Jengnah nyaeta hideuk mangga buka halaman 70. Nyaeta hideuk ngaregepkeun lembur kuring. Ibu bade macakeun lembur kuring Danau Leuwi Solo. Danau Leuwi Solo aya di Kacamatan Pagelaran. Nah, kurang leuwih aya 65 km ti kota Cianjur. No ieu katelah ku kaendahan alamna. Tina herang jeung pinuh ku tutuwuhan anu endah. Kapkeun sakieu wae pangajaran basa Sunda ti ibu dinten ayeuna. Kanggo tugasna mangga hideuk kerjakeun ngalengkepan kakawi dina halaman 67. Sate acan diakhiri panginten hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan. Istidah dan sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.